Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, nepangkeun nami abdi Afifah Sita Dewianti ti kelas 12 MIPA hiji SMA Negeri Hiji Cibarusa. Dina kasempatan ieu abdi bade nerangkeun sakecap dua kecap perkawis biantara. Biantara nyaeta kagiatan nyarita pikeun nepikeun maksud atawa ngajelaskeun hiji pasoalan ka jalma rea. Rupa-rupa biantara dibagi jadi genep, nyaeta biantara bubuka acara, biantara pangarahan, biantara paresmian, biantara laporan, biantara pertanggungjawaban, jeung biantara sambutan. Syarat bahasa dina biantara. Anu kahiji, bahasa komunikatif, nyaeta bahasa nu digunakeun gampang kaharti ku balarea. Kadua, bahasa nu ditipikeun kedah sopan. Struktur biantara dibagi jadi 3 bagian. Anu kahiji, bagian bubuka. Dina bagian bubuka aya salam bubuka, pangbagea, ucapan syukur, jeung tujuan. Anu kadua, bagian esi. Dina bagian esi kudu luyu jeung acara. Katilu, bagian panutup. Dina bagian panutup aya pangharepan, panghampura, panghatur nuhun, jeung salam panutup. Rupina sakitu anu tiasa kadugikeun. Hatur nuhun kana perhatosan rerencangan sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.